kitu. Jauh ya mana? Aduh. Menta hiji mun aa. Naon goblok? Eta jauh menta hiji. Sia cokot kali sia anjing. Hayang dipanyopotkeun ku Mang Atek meuni. Ieu Mang Atek. Si anjing sia teh. Hese. Si anjing. Se. Hese kumaha tinggal metik itu hiji. Abuna ai si masina ya. Aya. Rek naon koteran yang aing goblok sia anjing. Kocak anjing. Eta menta jauh hiji meuni pede tara siling. Pangmetikeun. Gitu sekalian pamukakeun. Si anjing. Siapa? Meuni embung. Ai sia ka aing. Nya. Awas saya teh ka aing teh. Nita, lain ge Nita. Sok atuh pamukakeun cing ari sayang kapun aa mah. Ya anjing. Nah. Oh. Tah. Aku masih ke jika domba jeung we anjing. Lain. Iya Mang Atek nya. Nya nah. Di piwarang ieu di piwarang panyendakeun jauh hiji meuni alim tinggal. Goblok sia sodakan kehet. Bukan suku pengaleungan anjing. Miwarang pun Cokot anjing ye, jauh loba. Lain maaf bade naros. Oh nya. Apan Mang Atek teh rerencangan seket pun aa. Nya. Nya. Pun aa panyendakeun eta Apaan jauh. aya ieu anjing aya leungeun. Oh ya lagi. Lain hayang dipanyendak. Panyendakeun. Cokot goblok. Hiji. Tinggal Mang Atek. Ya. Nyukeun panyendakeun jauh hiji meuni alim. Lain toko siga ngajak jalan-jalannya. Ya. Kudu pok torolong ari pun mah panyendakeun hungkul hiji eta jauh. Masakeun. Ka Mang Aa nyungkeun hiji atuh mah teh. Hayang kumaha teh pangeta kitu. Itu hiji. Entong seueur atuh hiji we. Hiji itu hiji anu hiji. Nya sakalian pangbukakeun. Si anjing. Siapa meuni Macam mau? siapa jika sia anjing aing teh. Siapa di titah teh meuni momo goblok. Patah hati cenah teh. Lain patah hati. Hayang we dipangbukakeun ku Mang Atek. Ah sia bener goblok anjing. Terus sudah? Atuh. Ah, sudah.